Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda adu di mana be ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu keundeuy sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang neraskeun hanca carita anu katunda dina juduning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana kaki Badrawi anu mana harita nuju ngararasakeun panona anu peurih alatan di auran hiji bubuk ku Bah Dirga. Samala harita teh Ki Badrawi rek mulang deui ka lembur. Kumaha teu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun lalampahan Ki Badrawi insya Allah kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun lalampahan Bah Dirga anu harita keur ngabelesat lumpat bari manggul Nyi Arum Rengganis. Teu kacatur sakumaha lilana di jalan. Kira wanci isuk-isuk urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Nyaeta ka Pasir Nangsi anu jadi tempat padumukana. Sanggeus aya di buruan imahna. Reg atuh Bah Dirga eureun terus guragiru ka bojona anu keur pakpik-pek beberes di dapurna heur cai. Sakalian ngahaneutkeun sangu. Bareng jeung kitu kadenge sora salakina guragro ti panto hareup. Ngadenge kitu si Ambu rada ngarenjag da puguh keur setengah malaweung pikiranna manteng ka anakna Jakarana anu geus lila lebeng eueuh bejana sareta teuing di mana ayana. Ambu! Ambu! Aya naon Sarbah angger ari geus gogorobokan teh. Rek asup mah ka dieu we atuh ngaliwatan ka jalan dapur. Walon si Ambu nembalan ti jero imah. Lain kalah nanya aya naon, sok buru gawat buka panto. Ieu abah mawa budak parawan, sok kancangan. Mawa budak parawan. Ceuk si Ambu tarangna kerung. Tapi teu leleda jung nangtung kebat muruka tepas, kolotrak muka panto. Breh katempo Bah Dirga ngajanteng nangtung bari manggul saurang awewe. Nya puguh si Ambu meni olohok.
Abah eta budak awewe saha, buah-buah abah mah maling. Tanya Ambu Rasti bari mencerong ka salakina anu kakarajol. Tong sok kagak abah ambu. Maknya abah make jeung maling awewe bet siga anu teu hideng. Geus tong kalah ngahalangan panto sok itu gawat amparkeun samak. Karunya ieu budak teh kawasna tatuna rada parna. Lantaran ti tadi teu kadenge sorana. Keholah atuh urang amparkeun ulah samakna. Ceuk Ambu Rasti tuluy sup ka jero imah. Dituturkeun ku Bahdirga bari ngamparkeun samak samalah hideng sakalian mawa bantal ke eta mojang. Geus kitu Nyi Arum digolerkeun awakna ngalempreh beungeutna sepa. Ari buukna anu panjang kusut aut-autan estuning matak pikawatireun. Gek Bahdirga jeung si Ambu duanana dariuk jang hareupan Nyi Arum anu keur ngagoler teu empes-empes. Abah nah saha ieu budak teh? Yang kunaon manehna teh? Tanya Ambu Rasti geus teu sabar hayang gerajaho ka Nyi Mojang anu dibawa ku salakina. Samalah tuluy nitenan kana rupa jeung tangtungana. Bogoh abah oge teu nyaho teuing saha atuh da teu apal. Tapi kumaha mimitina make jeung panggih jeung abah. Bogoh kieu ieu teh ambu caritana teh. Barabat Bahdirga nyaritakeun lalakon anu tadi kajadian sakabehna ditete eueuh anu kaliwat. Di Bandungan ku si Ambu kalayan saragap. Jadi abah teh panggih jeung si Badrawi musuh abah teh nya. Nya kitu pisan. Ngan untung abah bisa ngejat dalam mun kudu terus tarung masih gana abah cantang tu sanggup ngelehkeun manehna. Lantaran ku ayeuna mah pangabisana teh sigana geus jauh beda lamun dibandingkeun jeung kayaan baheula mah. Sabab kasaksian tina kecepatan tata gerakna samalah lompatna oge tarik pisan. Sarta abah oge kasusul ku manehna. Walon Bahdirga nyaritakeun kayaan Ki Badrawi ayeuna. Anu memang bener pisan pangabisana geus jauh beda lamun seug dibandingkeun jeung baheula. Jadi kitu kayaan si Badrawi teh. Nya kitu samalah kalakuana oge tacan aya robahna. Angger bae kitu teu bisa dielingan. Sigana mah moal eureun can paeh mah. Ceuk Bahdirga terus rumenghap narik napas. Sabot keur kitu kulisik Nyi Arum harita lilir brai panonna beunta lalaunan. Tuluy kucap kiceup neuteup lalangit. Nah ya di mana aing teh? Nyi Arum ngagerendeng ngomong sorangan. Atena pinuh kurasa kaheran. Ningali kitu Bahdirga jeung si Ambu atoh lantaran eta mojang geus sadar. Nyai, kumaha hidup geus eling? Bahdirga tumanya ka Nyi Arum bari jeung neuteup. Nya barang ditanya kitu ret Nyi Arum ngareret ka si Abah jeung ka si Ambu anu keur dariuk digigireun. Barang red puguh atuh menik kerung kawantu can apal ka Bahdirga jeung Ambu Rasti. Lantaran kakara harita panggih. Keur sakedapan Nyi Arum ngahuleng. Nyai, kumaha hidup geus eling anak king? Nah, kala ngahulang. Bahdirga tumanya deui lantaran Nyi Arum can ngawalon. Emut abdi mah. Tapi ieu teh aya di mana? Nya syukur atuh ari hidup geus eling mah. Geus ayeuna mah teu kudu ngarasa hariwang. Lantaran aya di tempat anu aman. Di saung Abah jeung si Ambu ieu teh. Jadi sing tenang we sarta sing teteg hate. Da Abah jeung si Ambu mah lain jalma jahat anu rek nyelakakeun. Samalah apan Abah anu mawa Nyai ka dieu teh sarta bisa leupas tina cangkraman si Badrawi. Janten kitu. Ceuk Nyi Arum. Keur sajongjongan mah jempe terus ngahuleng. Tarangna kerung kawasna keur nginget-inget kajadian peuting tadi dina mangsa nyang hareupan Ki Badrawi. Nyi Arum rumenghap narik napas jero. Ras inget ka indung bapana nya kitu deui ka Bi Ijah, Ki Japar, si Ajo jeung Samid.
anu tiluana oge rubuh lantaran teu kuat ngalawan Ki Badrawi. Nyi Arum ngalenyap da puguh melangjeng hariwang kana kasalametana. Uniang Nyi Arum cengkat lalaunan maksuna mah rek diuk, tapi kakara oge awakna cengkat saeutik. Nyi Arum harita ngagoak terus ngagoler deui lantaran cangkengna ngajenghak karasana nyeri asa potong. Ceuk Nyi Arum bari muringis nahan ka nyeri. Nyai wayahna hidup tong wakahayang hudang. Lantaran kawas namah awak nyai teh keur meunang tatu. Cik naon anu karasa? Tanya Bahdirga bari neuteup ka Nyi Arum. Nya Nyai tong waka cengkat kolerkeun we ka dinya. Jeung deui cing sok bejakeun naon anu karasa. Ngaradi ubaran ku si Abah. Ceuk Ambu Rasti milu nimbrung. Aduh, ieu cangkeng abdi nyeri. Karaos sapertos anu potong. Nyatang tuwe atuh rek nyeri oge. Da puguh di babuku iteuk si Badrawi anu sakitu tarikna. Tapi keun bae wayahna sing sabar anaking, keun engke ku Abah urang ubarannya. Ambu cing mawa cai atuh ka dieu. Si Nyai bere heula nginum karunya. Sakalian jeung keur Abah. Ceuk Bahdirga terus ngareret ka si Ambu ditasangkan mawa cai keur Nyi Arum. Ae poho deui Ambu teh ke atulanan urang nyokot heula cai mah ti tadi oge geus haneut. Leo si Ambu harita keneh gura-giru indit ka dapur. Maksudna rek nyayagikeun cai keur Nyi Arum jeung si Abah. Nya teu kungsi lila oge geus datang deui bari jeung ngajingjing teko sakalian cangkirna. Sor atuh kahareupeun Bahdirga cur si Ambu ngucurkeun cai kana cangkir, sor diasongkeun ka Nyi Arum anu keur ngagoler. Nyai sok atuh cai heula lumayan ngaratohan naang. Hatur nuhun Ambu. Teh leres abdi teh naang pisan. Bantuan atuh cengkatkeun apan si Nyai teh can bisaeun hudang. Ayo, kelanan atuh urang cengkatkeun ku kami. Si Ambu gancang nyengkatkeun awak Nyi Arum terus disangke. Regot atuh Nyi Arum nginum meni ngaleklek cai sacangkir teu lila geus beak. Hatur nuhun Abah kali Ambu. Anu parantos maparin pitulung ka abdi. Sadayana katampi kateda pisan. Mugi sing janten amal kasayan. Nuhun ari katarima mah. Tapi geus teu kudu nyaritakeun hal eta lantaran silih tulungan mah mangrupa kawajiban urang sarareha. Tah ayeuna Abah rek tumanya. Ari Nyai teh saha? Jeung deui urang mana? Bahdirga tumanya ka Nyi Arum da puguh panasaran hayang nyaho ka eta mojang. Abah, pamiwastama abdi teh Arum. Kawit ti lembur Sindang Sari pamipun Bapa wastana Adinata. Pun biang mah Ambu Rodiah. Samalih mah pun Bapa teh dipercanten nyepeng kalungguhan janten kuwu di lembur Sindang Sari teh. Tah kitu Abah Ambu. Walon Nyi Arum ngajelaskeun sajalan terahna ngeunaan dirina jeung indung bapana ka Bahdirga jeung Ambu Rasti. Saeutik oge eueuh anu disumputkeun. Allah, jadi Nyai teh anak kuwu lembur Sindang Sari atunya. Sumuhun Ambu leres kitu pisan. Abah geuning anak kuwu cenah si Nyai teh. Tapi nah aku naon atuh make jeung peuting-peuting aya di Tegalan. Sarta patelak jeung si Badrawi. Ceuk si Ambu ngareret ka si Abah terus nanya deui ka Nyi Arum. Nya Nyai Abah oge ngarasa panasaran. Nah naon sababna hidup make patelak jeung si Badrawi? Lamun kuat mah cing sok caritakeun. Mangga Abah kali Ambu. Nu mawiki lalakonna teh. Derek-dek atuh Nyi Arum nyaritakeun anu tumiba ka kulawargana jeung kasakumna urang lembur Sindang Sari. Timimiti didatangan ku Ki Badrawi jeung anak buahna sarta ayeuna lemburna aya dina kakawasaan maranehna. Sakabehna harita dicaritakeun eueuh anu kaliwat. Barang ngadenge lalakon anu sarupa kitu puguh si Ambu jeung si Abah anu keur ngabarandungan. Duanana ngajarenghok terus atuh garogodeg bari jeung kumecrek bagat ku heran ku kalakuan Ki Badrawi. Tah kitu Abah kali Ambu. Anu kajantenan di lemur abdi teh.
Numawi oge kacida matak sedih sareng nalangsa. Nyi Arum nutup sakabeh caritana tuluy ngusap cimata anu teu karasa ngalem bereh mapai kana pipina. Hatena kacida sedih jeung nalangsa. Komo lamun ras inget kana nasib anu ayeuna kudu papisah jeung indung bapana. Aduh, kacida pisan atuh si Badrawi teh sarta kudu kumaha nyang hareupanana. Matak bingung kayak kieu mah sabab lain pagawean samemeh dahan ngalawan si eta mah. Ceuk Bahdirga terus ngahuleng mikiran sarta neangan cara pikeun yang hareupan Ki Badrawi. Anu beuki ka dieu teh kalah beuki ngaruksak ka balarea. Nya lamun kitu kaya mah geus bae atuh Nyai ayeuna mah tong waka ingkah ka mamana. Cicing we di dieu jeung ampu saacan cager mah. Sabab lamun Nyai ngulampreng deui ka lembur, nya geus pasti bakal amprok deui jeung si Badrawi katut anak buahna. Ambu mah hariwang bisi diri hidup cilaka di roga halaku maranehna. Lain kitu Abah. Kitu cenah ceuk si Ambu nyaritana. Ditungtungan kutumanya ka si Abah. Bener kitu nurutkeun pamikiran Abah oge. Tapi naha kira-kira Nyai daek. Lamun keur saheula anan mah cicing di dieu. Tapi kumaha Nyai we eta mah? Da Abah oge moal bisa maksa ari Nyaina embung mah. Tanya Bahdirga bari neuteub. Ditanya kitu ku si Abah. Nyi Arum can waka ngajawab tapi kala terus ngahulang. Da puguh ngarasa bingung lamun kudu cicing di dinya mah hariwang ka indung jeung bapana. Kitu deui ka Ki Japar, Ajo jeung Samid anu acan kanyahoan kumaha nasibna. Barang inget kadinya, Nyi Arum hayang gancang indit ninggalkeun eta tempat. Tapi lamun mikir deui kana caritan si Ambu jeung si Abah, geus tangtu aya benerna. Sabab lamun manehna ayeuna lunta deui ti dinya teu mustahil bakal panggih deui jeung Ki Badrawi atawa jeung anak buahna. Nyai, kumaha hidup daek lamun cicing di dieu jeung Ambu? Nyalain kur salilana tapi kur sahulaanan sangkan Nyai teh terus diudag-udag bae ku si Badrawi jeung anak buahna. Ambu, Abah. Mangga saupami kitu mah margi leres pisan abdi teh. Teras diudag-udag baik ku maranehna. Nanging anu janten emutan teh kumaha nasibna pun bapa sareng pun biang. Mang Japar si Ajo sareng Samid. Buah-buah ayeuna kacerek deui ku si Badrawi sarta janten tawanan atanapi tiasa bae teras dibinasa. Tah kitu Abah kahariwang abdi teh. Arum rengganis harita teu asa-asa nembrakeun sagala anu jadi kahariwang hatena. Sangkan kaharti ku Bahdirga jeung si Ambu anu keur ngabarandungan. Nya Abah oge ngarti Nyai kanu jadi kahariwang hidup teh. Nya atuh teu kitu kumaha dasararia oge tangtu nya kanu jadi kolot mah. Kitu deui kadulur batur salembur anu geus rido ikhlas daek bebela ka urang. Leres Abah kitu pisan. Janten abdi teh ngaraos bingung dina perkawis ieu teh. Pami abdi teras di dieu mung ieu hate rupina moal tiasa tentrem. Nya bener hidup tangtu moal tentrem. Tapi sok sanajan kitu hidup sing percaya ka Abah. Sabab lamun nurutkeun kana implengan Abah, kaayaan indung bapa hidup ayeuna kitu deui anu sejena sakabeh oge aya dina kaayaan salamet. Sarata aya dina panangtayungan Gusti Allah Pangeran anu Maha Kawasa. Jadi teu kudu dipikah hariwang teuing. Sangkan hate Nyai ngarasa tentrem. Nya urang doakeun we ti kaanggangan. Moga-moga dina hiji waktu bakal bisa riung mungpulung deui cara sasari. Kitu ceuk Bahdirga kalayan Daria. Ngadenge caritaan kitu Arum rengganis ukur unggeg. Tapi ayeuna mah hatena jadi ngarasa teteg deui sarata timbul kayakinan. Dina hiji waktu tangtu bakal bisa riung mungpulung deui jeung indung bapana. Tah ayeuna mah kitu we keur saheulaanan.
Hidup cicing heula di dieu nya jeung si Ambu ngarah aya baturna. Sumuhun mangga Abah. Ae geus beurang geuning ieu teh. Ge Abah rek indit heula kaleuweung rek ngaladang daunan keur ngubaran tatu anu aya dina cangkeng hidup. Tapi da moal lila geus meunang mah pasti buru-buru balik. Nyaho atuh ka ditu buru-buru Abah karunya ieu budak kudu gancang di ubaran. Sangkan tere cagor. Ceuk si Ambu ngajurungkeun. Geus kitu mah leos atuh Bahdirga indit tinggalkeun imah. Maksudna rek nyiar dangdaunan anu bisa dijadikeun ubar pikeun ngubaran Nyi Arum sangkan tere cager. Teu kacatur lilana. Kira wanci sameme lohor, Bahdirga geus balik deui bari mawa dangdaunan anu dibutuhkeun. Dekul ditutuan, nya saenggeus lembut harita keneh gancang dipopokeun kana cangkeng Nyi Arum. Anu katempo meuni geuneuk parat kana tonggong akibat tiba buku itu Kibadrawi. Gancangna carita mitra. Geus ampir aya kana samingguna Nyi Arum cicing di Pasir Nangsi. Ku ayeuna mah kayaan awakna geus mimiti cager deui kawas sabihari. Lantaran diubaran ku Bahdirga jeung si Ambu anu sapopoena kacida geten dina ngurus nalir ibarat ka anak sorangan bae. Da puguh Bahdirga mah apan teu boga anak. Boga anak kukut hiji oge nyaeta Jakarana ayeuna keur ngalalana anu geus kawilang lila teu kadengi aya bejana. Nya duka teuing aya di mana. Timang saharita Nyi Arum teu incah cicing bae tumetep di dinya. Komo ayeuna mah sapopoena barijeung dilatih ilmu silat ku Bahdirga. Ari peuting di papatahan ngaji jeung di papatahan rupa-rupa ilmu kahirupan. Anu tangtuna bakal gede pisan mangpaatna pikeun kahareupna. Puguh bae atuh Nyi Arum ngarasa betah. Samalah geus teu asa jeung jiga ka Bahdirga jeung ka si Ambu teh. Beut asa jadi kakolotna sorangan. Mitra kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayaan Nyi Arum, Bahdirga jeung bojona nu aya di Pasir Nangsi. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun heula pakubu anu harita keur kacida ngarasa bingung. Sabab anu jadi anakna Nyi Arum ngadadak leungit ti hareupeunana. Da puguh aya anu mawa bari teu kanyahoan saha-sahana. Lantaran kajadiana kacida gancangna ukur sakiceup ngiles teuing ka mana. Arum! Arum! Nyai anak king hidup ka mana? Aduh, kudu kumaha rigus kieu. Si Nyai eueuh aya nu mawa. Ceuk pakubu bari cukah cikih teu puguh rampa. Sedengkeun Ambu Rodiah jeung Biijah ukur maraloho kawas anu kasima. Da puguh reuwas kaleureunnakeun red pakubu kaki Japar ajo jeung Samid anu keur ngajaroprak. Gancang di deuketan sarta kadenge sorana humarurung. Gog cingogo panon melong kanu tiluan. Ki Japar, ajo, Samid, geuning meuni ngajaroprak kieu. Ya Allah Gusti kedah kumaha rigus kieu. Sarta kudu kasaha menta tulung. Ceuk pakubu bari geumpeur sarta bingung mikiran pipetaeun. Nya kudu kumaha nulungan anu tiluan anu katempona ripuh pisan. Jang ajo, jang Samid, kumaha kayaan maraneh duaan? Aduh pakubu, walikat abdi nyeri pakubu. Aduh. Si Ajo ngawalon bari jeung humarurung. Oh jadi walikat anu nyeri teh. Ari jang Samid naon nu karasa? Abdi mah nyeri dada. Aduh, ongap ese ngamekan. Aduh, kudu kumaha nulungan. Cing sok bisa harudang atawa henteu. Sok kukuring dibantuan. Nyangkon maksakeun we atuh lalaunan. Walon si Ajo terus nguniang cengkat dalaunan dibantuan ku pakubu. Terus senadiuk kitu deui Samid harita dicengkatkeun lalaunan.
Geus kitu red ka Ki Japar. Ki Japar, kumaha eling? Pak Kubu nanya ka Ki Japar anu keur ngarengkol tapi teu kadenge sorana. Aduh, kan tenan we Pak Kubu eling bah. Kan kuring teu kuat hudang iga burung nyeri meuni asa remuk. Walon Ki Japar bari terus sumaruru ngarasakeun iga burung anu karasa nyeri. Kumaha tuh Ki Japar? Kuring mah teu bisa nulungan. Keun wae Pak Kubu teu kedah salempang da kuring mah kuat keneh. Muga-muga cing tereh beurang. Lamun geus caang urang neruskeun deui perjalanan ka Tegal Honje tempatna Nyi Mayang. Lantaran dengan tempat eta nu aman keur urang kitu oge ngan ukur saheulaanan. Lamun kitu mah urang tungguan we atuh nepi ka isuk-isuk. Sigana moal lari oge caang. Lantaran ieu teh geus subuh. Ceuk Pak Kubu bari gancang nyengkatkeun awak Ki Japar sena diuk nyarande kana batu. Ngarendeng jeung si Ajo katut Samin. Keur kitu serog bojona nyampeurkeun pok ngomong bari melong ka salakina anu ngan ukur katingali remeng-remeng. Ama kumaha atuh ari si Nyai anak urang? Tanya si Ambu dumareuda. Panon carinakda ku Cimata hatena kacida salempang kanu jadi anakna. Anu harita eueuh di dinya. Padahal tadi teh babarengan oge can lila tapi ayeuna geus kudu papisah deui. Duka teuing atuh Ambu ama oge keur bingung ieu teh mikiran si Nyai anak urang anu ngiles teuing ka banda. Ama anak urang teh make jeung ngaleungit. Lain ngaleungit Ambu tapi anak urang teh aya anu mawa. Lantaran tadi sakolepat katempo aya kalangkang hideung anu nyamber kana awak si Nyai. Pasarek dibawa ku si Badrowi tapi kapiheulaan. Terus dibawa ku saha atuh anak urang teh amana? Ambu Rodiah tumanya deui ka salakina. Kituna teh bari jeung luwalewe rek ceurik. Da puguh kacida ngarasa hariwang kana nasibna Nyi Arum anakna. Nya duka kusaha atuh Ambu ari dibawa nama. Lantaran ama oge teu apal kanu mawana da puguh teu sidik. Tapi muga-muga bae anak urang lain dibawa ku jalma nu jahat. Walon Pak Kubu. Ngadenge jawaban kitu jep Ambu Rodiah teu ngomong deui. Terus ngahuleng mikiran nasib anakna. Nya kitu deui Ki Japar, Ajo, Samid, Biijah. Saurang oge taya anu cacarita kawantu sakabehna sarua bingung sareta teu nyaho kayaan Nyi Arum ayeuna. Gancangna carita wan Ciharita geus isuk-isuk. Cahaya pajar geus sibar ti belah wetan. Ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora hayam jago anu reang kongkorongok. Ditema ku sora manuk sairan anu baleger mapag datangna bangsa alam beurang. Teu sakumaha lila. Brai caang. Breh katempo kayaan di Tegalan meneledug loba jujukutan jeung tutuwuhan anu rarebah akibat kalayak kuno tarung. Pak Kubu sapara kanca hatena kacida ngarasa lugina. Lantaran ayeuna mah bisa awas ka mamana teu sumpeg teuing carata dipeuting. Alhamdulillah geus caang geuning ieu teh. Kumaha tah ayeuna Ki Japar? Nah geus kuat lamun neruskeun lalampahan ka Tegal Honje? Tanya Pak Kubu bari ngareret ka Ki Japar. Nya hayu we atuh ayeuna mah urang maksakeun ngeureuyeun Pak Kubu. Lantaran ari terus cicing di dieu mah bisi Ki Badrowi datang deui. Ya hayu atuh. Tapi kumaha Jang Ajo jeung Samid dah geus kuat lamun kudu lempang. Sabab masih jauh lalampahan urang teh. Kuat abdi mah Pak Kubu. Lumayan ayeuna mah geus teu pati nyeri teuing cara tadi. Tapi kumaha hari maneh Mid kuat mun lempang? Nya kuat wing oge urang maksakeun we lah. Jawab Samid bari nyeklan dadana anu masih kene karasa nyeri. Ya hayu atuh ari sararea kuat mah. Urang ngeureuyeun deui lempang ayeuna mah lumampah teh moal lese teuing. Da geus caang. Teu kawas beuting tadi estuning teu bisa ningali tingcakeun. Nya geus kitu mah bring sararea ari ditinggalkeun eta tempat. Ki Japar lempang ti heula kitu oge lalaunan da puguh iga burungna nyeri.
Dituturkeun ku pakubu jeung anu sejena. Sajajalan taya anu cacarita sakabehna jarongjon bae leumpang ngan ukur kadenge sora renghap napasna anu ngaharega. Mitra kaum dangu teka catur lilana di jalan. Ki Japar sapara kanca harita geus narepi ka tenggal honje. Sarta gancang dibagiakeun ku Sinini kalayan somea. Nya puguh pakuwu jeung anu sejena ngarasa bunga lantaran keur saheulaanan mah bisa milu cicing di dinya. Komo deui Sinini geus wawuheun ka Ki Japar sarata daek ngaku ka maranehna. Jadi sararea geus teu ngarasa asa-asa. Samalah Ki Japar oge terus nyaritakeun kumaha mimitina bisa wawuh jeung Sinini katut nyimayang. Anu harita geus nulungan basa keur tatuparna. Ti harita pakuwu jeung anu sejena geus dianggap kula warga bae ku Sinini mah. Sok sanajan kayaan hirupna kacida pisan basajan, tapi ari kana tutulung mah estuning Sinini teh ridho ikhlas tara pisan loba itungan. Cag urang tinggalkeun heula kayaan pakubu sapara kanca anu ayeuna geus aya di tempat anu aman, nyaeta di Tegal Honje. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun nyimayang anu geus jadi tawanan si Jupri jeung baturna. Harita teh kaayaan geus ngagayuh ka subuh, si Jupri sabatur-batur akhirna aranjog deui ka lembur Sindang Sari. Sarta terus kebat ngajugjug ka imah pakubu anu ayeuna ditarempatan ku maranehna. Sanggeus nepi kalacat, si Jupri unggah ka tepas, kebat ka petengahan. Sedengkeun nyimayang awakna ditalian dihijikeun jeung tihang anu aya di buruan. Terus ditarungguan lantaran sieun kabur. Anu tangtu bakal hese deui newakna. Ari si Jupri anu geus aya di jero imah geuwat muruka kamar anu ditempatan ku guruna. "Bah! Abah! Bah!" Si Jupri langsung gegaruan ka guruna. Anu ceuk pikirna sare keneh. Samalah terus kaketrok kana panto kamar sabab teu sabar hayang geura ngalaporkeun ngeunaan nyimayang anu ayeuna geus katewak sarta aya di dinya. "Bah! Abah! Nyaring bah! Ieu nyimayang anak abah geus katewak." Si Jupri kekatrok kana panto kamar bari gegeroan. Tapi ti jero taya anu ngawalon, kayaan di jero kamar estuning sepi jemping taya sora anu kadenge. "Bah, ku si abah mari sare teh. Sok ese nyaring. Geroan cing tarik atuh Jupri. Moal kadenge udah si abah mah kebluk," ceuk si Oded ngagorobok. Anu harita keur diuk ngariung jeung baturna. "Wah, kurang tarik boroja. Kuda turang keruan deui." Tembal si Jupri bari terus kaketrok deui kana panto. Leuwih tarik tibatan tadi. "Bah! Abah, kuat nyaring bah!" ceuk si Jupri gegeruan deui ka guruna. Samalah aya kana sababarha kalina. Tapi ti jero kamar keukeuh taya anu nembalan. Ku sabab ngarasa teu sabar. Si Jupri tuluy ngawanikeun maneh nyurungkeun panto kamar anu tetela teu ditulakan. Reket bray panto muka. Breh di jero kamar kosong. Ki Badrowi anu jadi guruna eueuh di dinya. "Geuning si abah mah eueuh. Tapi kamana inditna?" Si Jupri ngomong sorangan bari melong ka jero kamar. "Geus nyaring Jupri si abah teh?" tanya si Asdur bari ngajanteng tukangeun. "Ya tahu Asdur. Teuing kemana ini si abah teh?" walon si Jupri bari ngalieu ka si Asdur anu aya tukangeun. "Keur kacai meureun." "Oh, sigana bakitu. Jiga tuh tiang ku si laing," tembal si Jupri terus ngaleos muruka tepas. Ari si Asdur kebat ka dapur maksudna rek nyokot cai keur nginum. Tapi baranggok si Asdur ngaranjung. Sabab ningali panto dapur geus ngagemblang. Samalah panto kamar anu ditempatan ku pakubu oge geus muka itu deui jandela. Sedengkeun ari jelemana saurang oge teu kasampak.
Pak Kuwu bojona katut bijah eueuh di dinya. Hai nah kamaran, jelema teh geuning geus sareuweuh. Ceuk si Asdur ngomong sorangan. Juru turun ka pipir imah panona tuluy rarat reret nitenan kayaan di sabudeureun tempat. Tapi di dinya mah eueuh sasaha. Kayaan angger poek taya robahna. Geus kitu leos ka pancuran maksudna mah bisi keur kacarai. Tapi di pancuran oge eueuh taya jalma saurang-urang acan. Wah, segana aya nu teu beres ieu mah. Lantaran si Kuwu pamajikanana katut pagawena ruweuh di dieu. Wah, bakal kabur kayak kieu mah. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.